Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana tiasa dipendakeun deui dina channel YouTube Aji Sawingkur dina acara Dongeng Sunda. Haturan ka pamiarsa baraya sadayana, sim kuring Dadang Supriyadi seja medar hiji dongeng Sunda carpon anu judulna nyaeta Ceguk Ngajeblug. Dongeng ieu teh mangrupikeun carpon carita pondok karya pangarang Dadang Supriyadi nu baris didongengkeun ku sim kuring nyalira. Atuh ka pamiarsa baraya sadayana nu nuju mancong ngadangkeun pedaran ieu dongeng, mudah-mudahan dipaparin kabagjaan sareng kalancaran dina sagala rupina ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang dikawitan. Warung nu nenggang jauh kaditu kadieu, pernahna diponcrot pasir, kahandapna mapai-mapai nyorang kebon huma, ari kaluhurna gunung nu loba batuna. Batuna galede nalemprak, malahan aya hiji batu gede nu kabeulit ku akar caringin. Warung nu mencil teh pada ngajugjug pikeun pangreurehan jalma-jalma nu ti Karbon atawa nu deuk naek ka gunung batu pikeun neangan kabeungharan. Kusabab aya tempat karamat nu pada neulah batu Ceguk, lawang asup ka jero nagara siluman. Loba oge anu ngajugjug ka tempat karamat batu Ceguk. Ari alsanana mah hayang beunghar dibere modal ku raja siluman nu ngageugeuh tempat karamat batu Ceguk. Anu boga pamaksudan mah kudu meuting dina malam Salasa jeung malam Jumaah tug nepi ka hasil dipanggihan ku raja siluman Ceguk. Siluman Ceguk teh mangrupakeun satwa anjing nu gedena sagede anak munding. Lamun geus papanggih tangtuna bakal dibahanan duit nu lobana sakarung goni. Duitna bisa dipake modal usaha ku anu munjungna ngan bakal menta borahna. Awal akhir kudu balik ka nagara siluman Ceguk. Jadi rakyatna bangsa siluman jeung kudu digawekeun di nagara siluman kusabab geus dibayar ti heula. Kangaranan duit nu meunang nginjem ti bangsa siluman tangtuna oge moal bisa kabayar jeung deui nu munjungna oge bisa robah jadi Ceguk. Nyameureun nu disebut Ceguk Ngajeblug. Jadi Ceguk lantaran jeblug teu bisa mayar hutang. Di jero warung aya 3 urang jalma nu keur ngaropi bari jeung arudud ngalepus. Maranehna geus rengse taruang kusabab ngarasa lapar salila deuk nyorang ka karamat Gunung Batu Ceguk. Ari 3 urang jalma teh nyaeta Kang Ahul, Mang Karda jeung Jang Uye. Maranehna ngahaja boga pamaksudan deuk ngajugjug tempat karamat Gunung Batu Ceguk. Ari maksudna mah deuk munjung menta-menta ka siluman sangkan dibere keur modal usaha. Ade, Jang, bisi poho, pariksa deui sasajena. Kudu disiapkeun ti ayeuna keneh. Ceuk Mang Karda nitah nyiapkeun sasajen ka Jang Uye. Ari Jang Uye terus ngajawab, "Geus sadia, Mang, malahan geus dikumplitan ngan daogan kalapa hejo mah acan dipesek, kuring teu mawa bedogna."
Nginjem atuh ka bibi warung, urang papas ti ayeuna. Bibi cikuring nginjem bedog, keur mapas gawegan. Ceuk Mang Karda bari ngaliuk ka bibi warung nu keur diuk bari sirahna lelenggutan. Bibi warung asa kagaruwakeun ku pananyana Mang Karda, terus nyarita. Nah, deuk ngadeheus ka tempat karamat ujang teh. Nah, henteu dianteur ku Aki Kuncen. Cenah, cek ini Kuncen mah. Aki Kuncen teh keur beberes sasapu di tempat karamat. Nu nembal teh Kang Ahul bari leungeunna ngaragamang nyokot pisang cau am dihuapkeun beak satengahna. Kang Ahul nyarita deui. Keun ku akang, urang papas daweganana, kade menyana bisi poho teu diasupkeun, basa meunang meuli ti tukang rampe. Nya sok atuh Kang, kuring mah deuk mariksa sasajen bisi aya nu kurang. Tembal Jang Uye bari ngasongkeun dawegan ka Kang Ahul, ku Kang Ahul ditampanan. Bibi warung ngasongkeun bedog nu meunang nyokot di dapur, terus nyarita. Nu daratang ka karamat Batu Jeguk mah loba nu geus harasil pamaksudanana. Dibarere keur pimodaleun usaha, aya nu ngabandar kana domba, kana kangkung, jeung teu kurang nu kana renten. Nu ngarentenkeun maksud bibi teh. Jeung naha bibi bet nyao loba nu geus harasil usahana. Ceuk Mang Karda rada kerung, ari bibi warung terus ngajawab. Nya puguh oge duitna teu dikabeh terus we rendei anak incuan. Bibi mah nyaoso teh peda maranehna mindeng nepungan ka tempat karamat. Malahan osok nyarimpang ngadontar ruang heula di warung bibi. Nya bae atuh Bi, nu penting mah ngalaman beunghar aya keur tempoon batur. Ari nu deuk ngadeheus boga pamaksudan ka karamat teh saha? Ujang atawa batur-batur ujang? Nya kuring jeung batur-batur kuring sarua hayang dibere modal keur kana usaha. Nya modal keur kana usaha. Euleuh kutan teh kitunya. Nah deuk kana usaha naon kajang? Nya kumaha engke we da acan puguh. Ayeuna mah acan kapikiran. Kana naonna mah da duitna oge acan katampa. Tembal Mang Karda bari ngenyot ududna. Nya ketang hari acan kacepeng duitna mah tangtuna oge matak bingung nangtukeunana. Tembal bibi warung bari ngareretan ka babaturanana Mang Karda siga nu hayang sidik kana rupa beungeutna. Bari terus ngagerentes dina jero hatena. Dasar ari jelema-jelema sarakah hayang untung tina enteng, hayang beunghar mung cape, hayang loba duit bari jeung pedit. Kaayaan di Gunung Batu Jeguk kacida simpena kusabab wanci geus kasorenakeun. Katambah kaayaanana di puncak gunung nu anginna oge tarik ngatelebuk. Di sabudeureun tempat karamat loba batu nu narempak. Batuna nyusun siga nu ngahaja meunang ngentepkeun. Di antara batu nu naremprak aya hiji batu gede nu dibeulit ku akar tangkal caringin. Tangkal caringin gede nu geus janggotan umurna oge geus ratusan taun. Bubuhan tempat asupna ka nagara Siluman Jeguk, tempat karamatna oge lalenang jeung bareresih. Ari nu ngarawatana teh saurang aki-aki nu neulah Aki Awul nu dipercaya ku Raja Siluman Jeguk pikeun jadi kuncen. Sakur jalma nu deuk menta-menta kakayaan ka Siluman Jeguk osok dijajab ku Aki Awul. Malahan mah Aki Awul salaku kuncen manehna nu purah sasapu ngaberesihan tempat karamat. Ari Aki Awul oge boga pangabisa dina hal elmu batina.
keur manehna mah bisa pulang anting ka jero nagara siluman jeguk. Sakumaha nu keur kaalaman harita ku Aki Awul, manehna keur ngadeuheus ka Kangjeng Raja siluman jeguk. Manehna mah bisa asup ka nagara siluman teh jeung ragana kusabab geus dibahanan ajianana ku Raja Siluman Jeguk. Kaayaan di jero karaton geus ngalingkung bangsa siluman jeguk. Ngan ari jirimna mah teu ngarupakeun sato anjing. Pangawakanana ilaharna jirim jalma. Pedah tangtunganana jarangkung gede. Kabehanana kumisna baplang bari bibirna barosongot. Harita Kangjeng Raja nuju calik dina korsi gading gilang kancana disarengan ku patih jeung bala mantrina. Ari ngaran Raja Siluman Jeguk teh katelahna Prabu Ajageler, ari patihna katelahna Patih Sambada. Ki Awul minangka kuncena harita keur diuk ngajemprak mayun ka Kangjeng Raja. Pok Kangjeng Raja Ajageler sasauran. Aki nyaho tujuanana pangna diondang ka jero nagara. Tangtuna oge lain wayah diondang ku kula. Ari Aki Awul nu ti tadi keur tungkul sedok nyembah tanda hormat kanu jadi raja. Geus kitu Pok ngajawab. Sumuhun Sun, tanglo Aki mah kirang uninga. Nah bade aya pikeresal naon Kangjeng Raja nyauran ka Aki nun. Aki mah asa reuwas sok sieun Aki aya kalepatan ka salira Kangjeng Raja. Ari Kangjeng Raja Ajageler sasanggem deui. Tong ngarasa sieun Aki. Kula mah lain deuk mentog ka Aki, tapi aya nu deuk ditanyakeun. Bade aya nu ditaroskeun perkawis naon teh nun? Kieu Aki, geus sakitu lilana acan kadatangan deui nu deuk ngadon men tapi modaleun ka kula. Padahal mah duit pakaya kula teh geus ngabegreg di leuwit. Acan aya jalma nu deuk menta deui kabeungharan ka kula. Tak kitu maksud kula manggil ka Aki teh. Leres mun, ku Aki oge uninga, malahan mah ti waktos aya Ratu Siluman oray ti Tegal Wahangan nu ngadonang tang perang ka Kangjeng Raja. Tah tingawitan harita tempat karamat janten sepi. Ari Kangjeng Raja Ajageler tuluy unggut-unggutan geus kahartieun. Pok anjeunna malik naros kanu jadi patihna. Kumaha tah ceuk pamikiran Ki Patih? Nah aku naon bet bisa kitu? Nya nagara urang ayeuna teh keur sepi kudu deuk menta-menta kabeungharan ka kula. Ari Ki Patih Sambada teras ngawaler. Saupami panalungtikan ti sim abdi mah kieu eta teh Kangjeng Raja. Cik. Kumaha tah ceuk pamanggih Ki Patih? Ieu manawi satutasna Ratu Linger Sancani sareng balad-baladna nu ti Karajaan Tegal Wahangan ngajorak ka nagara Gunung Batu Jeguk. Malahan kantos aya peperangan di Gunung Karamat. Tangtosna atos kadangueun ku jalma-jalma yen di Gunung Batu teh bakal bitu. Angin nu pating gelbuk malahan geus ngaruksak ka warga manusia nu imahna teu tebih di tempat karamat. Tah kumargi kitu tangtosna loba jalma nu sarieun saupama ngalantok ka tempat karamat Gunung Batu Jeguk. Mun utamana mah nu bade ngadeuheus ka salira. Ki Patih nerangkeun nu geus kajadian dina sababaraha waktu ka tukang basa kungsi nagara Siluman Jeguk teh diserang ku siluman oray ti Karajaan Tegal Wahangan. Ari nu jadi sababna mah Ratu Siluman nu nelahna Ratu Linger Sancani teu narima ku kaputusan ti Raja Siluman Jeguk.
Ratu Linger Sancani nu mangrupakeun siluman orai hideung nu ngaratuan karajaan siluman Tegal Wahangan, manehna nolak kana pakarepan tinu jadi raja siluman. Raja Aje Geler nu ngawasa tempat karamat Gunung Batu Jegug. Ari sababna mah Ratu Linger Sancani kudu daek dikawin ku Raja Aje Geler jeung kudu jadi patalukanana bari jeung kudu sowan mere upeti ka karajaan Batu Jegug. Puguh oge naon kasebutna saupama sato anjing kawin jeung sato orai. Bisa jadi turunanna teh awakna mah sato anjing ngan kahandapna sato orai. Ari Kangjeng Raja Aje Geler sasauran deui. Nya sigana mah jalma nu deuk menta kakayaan ka tempat karamat teh sieuneun sok sieun Gunung Batu teh bakal bitu. Leres kitu Kangjeng Raja. Cik, ayeuna kula deuk nanyakeun deui ka Aki Awul. Nah kudu kumaha pipetaun urang ayeuna? Ari Aki Awul nu ditanyana unggek bari terus ngajawab. Numutkeun jisim abdi mah ayeuna mah kieu saena mah. Aki Awul teu parat nyaritana kusabab aya saurang prajurit jaga nu datang deuk ngalapor kanu jadi rajana. Cedok prajurit nu deuk ngalapor teh terus nyembah. Ari Raja Aje Geler teras naros ka prajuritna. Aya naon prajurit? Ari nu ditanyana terus ngajawab. Jisim abdi sejang ngalapor nyampe ke cacarita nah naon nu deuk dilaporkeun ka kula teh. Ampun Kangjeng Raja, gasa sim abdi nuju tugas ngajaga di lawang gapura, sim abdi ninggal rentang-rentang aya 3 urang jalmi nu naek ka Gunung Batu. Nah acan ditanya pamaksudan 3 urang jalma teh. Siga-siga nama maranehna teh bade ngadeus ka salira Kangjeng Raja. Nya keun bae atuh, ari langsung ditanya ku anjeun maketang bisi sieuneun deui. Cuge gara teruskeun deui ngajaga gapurana. Unduk sumangga Kangjeng Raja. Bari kituna teh terus undur-unduran lempang mundur tuluy ngaleos di jero kadaton. Ari Kangjeng Raja terus nyarita ka Aki Awul. Aki, ayeuna jadi tugas Aki pikeun nepungan bangsa manusia. Lamun deuk menta modal mah bejakeun we loba kitu harta mah hayang sakumaha moal burung dibere asal geus lengkep sasajena. Sumuhun, sumuhun, mangga Kangjeng Raja. Ulah poho sasajen kabeuki kula. Terong bilik sareng sumur gantung nun. Jeung bakakak entog oge sumur gurame. Tembah Raja Siluman Jegug nu ngawasa tempat karamat Gunung Batu Jegug. Manehna ngarasa ato kacida kusabab bakal kadatangan deui manusia. Tangtuna pikeun kahareupna manusia-manusia nu lampahna kasasar teh bakal jadi rakyatna karajaan Siluman Jegug. Malahan mah di karajaan Siluman Jegug teh bakal nambahan prajuritna. Bubuhan Raja Iblis osok ngabibita jeung ngajak-ngajak ka manusia sangkan jadi baladna di neraka. Ari karep jalma-jalmana deui nu bisa kabobodo ku panggodana dunya nu teu halal. Kacaturkeun jalma nu tiluan teh geus narepi ka Gunung Batu Jegug. Maranehna teh tayalian ti Kang Ahul, Mang Karda jeung Jang Uye. Tiluanana geus dariuk dina batu nu naremprak hareupeun batu gede nu dibeulit ku akar caringin. Maranehna culang cileung siga aya nu keur diteangan. Bagia, ujang, geus heula nungguan Aki. Gebeg nu tiluan pating korejat. Asaku aneh ti mana jolna ujug-ujug aya jirim aki-aki nu keur ngajega di hareupeunana.
tong rewas ujang aki mah kuncen nu ngajaga tempat karamat. Tembal jirim aki nu taya lian ti aki awal nu nguncenan tempat karamat batu jegu. Ari nu tiluan teu waka aya nu nyarita kusabab masih ruwaseun keneh. Ari aki kuncen terus ngalengkah ngadeukeutan kanu tiluan get milu diuk dina batu nu nemprak. Diukna pahareup-hareup nyang hareupan kanu tiluan. Pok nyarita deui. Ujang tiluan teh nu ti mana teh jeung deuk aya pakarepan naon datang ka tempat karamat. Sanggeus lerer tina karuwasna Pok Mang Karda nyarita bari jeung rada gugup. Kieu aki kuring teh deuk aya maksud. Nya ujang teh nyarita tong sieun jeung aki mah. Mun aki kieu saleresna mah kenalkeun heula sim kuring nu wastana Karda. Ari ieu batur kuring wastana Ahul jeung Uye. Ceuk Mang Karda bari nunjuk kadua baturna nu keur dariuk di gigireunana. Ari aki Awul terus unggeup bari ngareretan ka batur Mang Karda. Dipencorong hiji-hiji kulantaran hayang sidik kana rupana. Pok nyarita deui. Tuluykeun kujang nyaritana. Mang Karda terus nuruskeun deui pamaksudanana. Kuring tiluan teh asalna ti lembur Ciuyah ke asa kakarek ngadenge aki mah ngaran lembur Ciuyah teh di wewengkon mana lemburna teh di pakidulan caket bae sisi laut Pameungpeuk aki geuningan jauh atunya lembur ujang teh. Terus maksud ujang teh deuk kumaha? Kuring tiluan teh ngahaja ngadeuheus tempat karamat tangtuna boga niat hayang beunghar, hayang dibere modal keur piusahaeun ku anu ngageugeus tempat karamat. Tah kitu aki tujuan kuring tiluan datang ka dieu teh. Ceuk Mang Karda, manehna nyaritana tetegna keur hayang beunghar boga modal. Ari aki Awul sirahna unggut-unggutan geus kahartieun kana pamaksudan nu tiluan. Pok nyarita. Kujang tangtuna tempat karamat Gunung Batu Jegug nu bakal mereka beungharan. Tapi aki deuk nanya heula ka si ujang tiluan. Nah geus buleut pamadegan teh jeung wayahna awal akhir ujang kudu balik ka dieu jadi rakyat kerajaan Siluman Jegug. Nu tiluan arunggeuk tandanya tujuan dina jero hatena geus gilig eueuh kasieun. Sok sanajan awal akhirna kudu jadi Siluman Jegug. Nu penting mah bisa beunghar aya tinggal lieuneun batur. Ari aki Awul nyarita deui. Geus disiapkeun sagala rupa sasejen nu bakal dibutuhkeunana. Atos aki, tak ieu sasajenna teh atos lengkep. Nah, geuningan ujang geus nyaho syarat-syaratna sasajen nu bakal diperlukeun. Nyaho ti mana aki mah acan kungsi ngabejaan. Tembal aki Awul halisna rada kerung, manehna terus mariksa sagala rupa sasajen nu tetela geus lengkep. Ari Kang Ahul milu cacarita. Kuring teh kungsi ka bumi aki basa tadi isuk-isuk keneh. Ngancuk nini aki teh nuju aya di tempat karamat. Malahan mah kuring geus dibejaan ku nini ngeunaan syarat-syarat nu kudu dicumponan lamun bade ngadeuheus ka tempat karamat. Oh, kitu nya Sujang, nya syukur we atuh si nini geus ngabejaan mah. Ngarah aki teu cape nerangkeun. Maklum, aki mah geus kolot pondok napas jeung babari capek lamun segloba nyarita teh. Mohon aki, tembak Kang Ahul bari unggeup. Pok nyarita deui. Kinten-kintenna bade wayah kumaha ngadeuheus kanu ngageugeus tempat karamat teh aki. Kieu Sujang, ti ayeuna oge ujang tiluan deuk dititipkeun ka Kang jeung Raja nu ngageugeus tempat karamat.
Wayah na ujang tiluan kudu mondok sapeting mah. Susuganan peuting ayeuna si Sujang dipendakan ku Kangjeng Raja. Ceuk Aki Awul nerangkeun kanu tiluan. Mangga Aki, abdi Sujang ngiringan. Muhun, Aki, abdi oge Sujang ngiringan. Tembal nu tiluan meh hampir bareng ngajawabna. Wanci geus nyedep ka sareupna. Aki Kuncen jeung 3 urang jalma geus sarila ngajemprak nyang hareupan batu gede nu dibeulit ku akar caringin. Sora-sora sasatoan hawar-hawar geus kadenge, malahan kaayaan di sakuriling tempat karamat jadi asa robah. Meus-meus kadenge sora-sora nu aneh, sora nu pating gerendeng tapi teu jelas obrolanana. Meus-meus aya sora manuk sirit ancuing nu tuluy-tuluyan disada, patembalan jeung koreak meningelak. Lamat-lamat kadenge suara ajab nu pating cungungung nambahan keung kaayaan di tempat karamat. Aki Kuncen mimiti sanduk-sanduk. Sampurasun Kakangjeng Ratu nu ngawasa nagara Jegug. Sim abdi sejaseba 3 urang jalmi. Geus kitu Aki Kuncen teh niupan parupuyan bari ngaduruk menyan sagede peureub orok. Peleduk, peleduk. Haseup menyan nyerebeng ka luhur tuluy katiup ku angin muru kana batu gede. Aki Kuncen tuluy cacarita deui. Sun, sapun, sejanyuhunkeun dihapunten ka Raja Siluman karamat Gunung Batu Jegug. Jauh moal burung cunduk, anggang moal burung datang, sejanyanggakeun sapuratina. Pakakak entong sareng pais gurame mugia katedak. Tambihanaang ngaleueut cai sumur gantung. Sumangga terong bilikna kanggo nambihan kakiatan salira. Mugia katampi babaktos ti Aki. Kitu babasaanana ti Aki Awul nuker sanduk-sanduk ka Raja Siluman Batu Jegug. Salila-lila panonna dipeuremkeun siga nuker nungguan pijawabeun ti Kangjeng Raja. Sanggeus beres netepkeun 3 urang jalma nu deuk menta-menta ka karamat Raja Jegug, Aki Awul pamitan deuk balik ka imahna kusabab teu meunang ditungguan ku Kuncen di tempat karamat. Ngan Aki Awul baris datang deui isukan isuk-isuk keneh. Keur maranehna mah kakarek ayeuna. Waktu geus nyedep ka tengah peuting, kaayaan tempat karamat Gunung Batu Jegug tambah geueuman. Angin peuting ngagelebuk mangsa harita teh keur usum halodo panjang. Jalma nu tiluan keur dariuk sila bari sirahna diharudum ku sarung. Maranehna teh nyaeta Kang Ahul, Mang Karda jeung Jang Uye. Niat maranehna geus kayeng hayang beunghar geus capek ngalaman sangsara wae. Mimiti deui kadenge hawar-hawar sora ajag nu keur babaung mere ciciren ngabagyakeun ka 3 urang sema nu keur ngadeuheus ka karamat Gunung Batu Jegug. Angin nu ngahiliwir nembragan kana dang-daunan nambahan tiris kaayaan tempat karamat Gunung Batu Jegug. Jalma nu tiluan teh geus mimiti tarunduheun panonna rapet hese beunta siga kasirep ku pangaruh ti nu goib. Nu antukna singgeledug awakna ngagaloler dina batu nu nemprak. Nu sare tambah taribra matak poho kana kaayaan, tapi sabalikna ari Jang Uye harita oge ngorejat kusabab kagaruwahkeun ku sora-sora nu aneh. Tuluy sirahna jeung awakna dikukudung ku sarung. Keur mah kakarek ayeuna ngajugjug ka tempat karamat, ongko deui Jang Uye mah borangan tara biasa ngadatangan ka tempat nu geueuman. Sakalian
ngalewat ka astana oge bulu pundukna carengkat sakitu kaayaanana ti beurang. Harita manehna geus mimiti deui ngadenge sora-sora nu teu jelas, katambah sora sato anjing nu babaung teh tambah deukeut, malahan mah asa ngalobaan. Sorana patembalan jeung nu jadi baturna. Jang Uye panasaraneun hayang noong tina sela-sela sarungna kusabab sirahna keur dikukudung ku sarung. Mareng jeung kitu kumanehna katempo aya sarombongan sato anjing nu mburu ka eta tempat. Malahan mah aya sato anjing nu pangawakanana sagede anak nguning. Jang Uye awakna ngadegdeg bari terus ngagerentes dina jero hatena, panonna mah teu leupas noong tina jero sarungna. Aduh, gila Kak. Nah di mana datangna eta sato anjing teh? Itu awakna meuni barada kitu. Boa-boa. Teu labas nyarita dina jero hatena teh kusabab teu kanyahoan aya sato anjing nu ngadeuketan ka manehna. Eta sato anjing teh terus ungas-ingus kana awakna, terus ngambungan kana beungeutna Jang Uye nu keur diharudum sarung. Siga nu nyahoeun yen Jang Uye teh acan sare. Malahan mah aya nu keur nyurung-nyurungkeun kana bujurna ditukangeun lantaran Jang Uye teh sarena morongkol. Puguh we atuh bujur Jang Uye teh kongkopodan. Bujurna disada berat-berat hitut. Cekuk, cekuk. Eta sato anjing nu dihitutan ku Jang Uye teh disada. Untungna eta sato anjing teh teu lila ngagangguna ka Jang Uye teh. Sato anjing nu lobana tujuan teh terus ungas-ingus kana sasajen bari ngahakanan sakabeh sasajen nu geus disadiakeun. Sato anjing nu panggedena teh terus ngadeuketan kana wadah mangkok. Tilu wadah mangkok kosong nu ti tadi oge geus disadiakeun ku Aki Kuncen. Tayohna wae eta sato anjing teh rajana kusabab pangawakanana nu sakitu gedena. Porocot, wer, porocot, wer. Tilu mangkok nu karosong teh ku Raja Jeguk terus dipodolan bari dikiihan hiji-hiji. Malahan mah katempona teh ngebul jiga bubur nu haneut keneh. Cekuk, cekuk, cebluk. Cekuk, cekuk, cebluk. Kitu katempo jeung kadengena ku Jang Uye nu ti tadi keur nyaksian Raja Jeguk jeung balad-baladna. Satuluyna mah teuing naon nu kajadian harita teh kusabab Jang Uye geus kapiuhan teu inget di bumi alam. Kajadian ieu teh teu kungsi nyahoeun keur baturna nu duaan mah harita Kang Ahul jeung Mang Karda mah geus sarare tibra ka sirep. Waktu geus nyedek ka isuk-isuk kaayaan di tempat karamat Gunung Batu Jeguk geus simpe. Gera nyararing sujang, gera hudang geus beurang. Ceuk hiji suara aki-aki nu tayalian ti Aki Awel Kuncen karamat Gunung Batu Jeguk. Manehna ngahudangkeun jalma nu tiluan nu keur sarare morongkol. Nu tiluan singkulisik bari terus harudang. Maranehna dariuk bari jeung awakna ngahodhod katirisan. Gera harudang sujang, ye bubur haneut keneh. Tangtuna beuteung teh lapar geus katirisan. Ku Kang Ahul jeung Mang Karda mangkok nu dieusi bubur haneut teh ditampanan. Ceg nyepengan sendokna tuluy buburna teh diaduk-aduk ngarasambarana ka gulei. Am kumaranehna dihuapkeun sasendok-sasendok. Nu darahar peureumbeun tah ngararasakeun nikmatna dahar bubur haneut. Keur maranehna mah kakarek ayeuna ngasaan bubur nu sakitu nikmatna. Buburna karasa pulen samarana karasa pedo. Meureun ieu nu disebut bubur raos teh.
Sabalikna ari Jang Uye mah harita manehna kalaka ngahuleng panonna mencerong nyidikeun kana bubur dina mangkok kaambeuna bau hasem jeung bau hangseur cikiih. Mangkok bubur tuluy ditunda manehna muringis bari tuluy utah uger babalongkengan teu kuat ngambeuna. Aki Kuncen geus ngartieun kana galagat nu geus kaalaman ku Jang Uye, terus ngadeuketan ka Jang Uye bari pok nyarita haharewosan. Awas Sujang, kajadian ieu teh ulah digucurutkeun, keun wae lain milikna Ujang. Ujang mah eueuh bagean bakal dibere modal ku Kangjeng Raja. Tuh, buru-buru geura balik ka ditu. Yeuh, ku Aki digantian urut ongkos jeung sasajen mah. Ari Jang Uye teu nyarita, tuluy nampanan duit ti Aki Kuncen, gesat-gesut manehna nangtung tuluy ngaleos di tempat karamat. Hatena ngarasa reuwas kareureuhnakeun manehna sadar neangan duit ti alam goib teh sakitu hesena. Boro-boro duit ti alam goib nu teu kaciri jentulna, dalah duit ti alam lahir oge sakitu hesena. Ari baturna Jang Uye, Kang Awel jeung Mang Karda mah ukur bati colohok basa babaturanana geus ngaleos ti patempatan karamat. Keur maranehna mah masih bingungeun keneh kusabab masih aya dina pangaruh kakuatan siluman Gunung Batu Jegu. Pok Aki Kuncen nyarita, Sujang duaan geus hasil pamaksudan. Hayu ayeuna mah urang barali ka imah Aki. Duit keur modal mah geus aya di imah Aki. Tadi wengi Kangjeng Raja geus nitipkeun duit nu lobana 2 karung goni. Eta kabeh duit teh keur Ujang duaan. Nya keur modal usaha. Aki Kuncen tuluy nangtung bari ngaleos ti tempat Gunung Batu Jegu, dituturkeun ku Kang Awel jeung Mang Karda. Alhamdulillah rengse pedaran dongeng Sunda Tarpon nu judul cariosna Jebuk Ngajebluk. Kapamiarsa baraya sadayana simkuring seja pamit. Insyaallah urang medar deui kanggo kapayuna dina carios nu enggal. Hatur nuhun wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.